Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat silareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atsba tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid, wabil khusus kakersana Kiai Haji anu ti heulang teh gaok Kiai Haji Endim gaok asana ngadenge gaok serem gaok gitu. Oge kakersana Kiai Haji Tawil Cangkung anu ti Bugal, Kiai Haji Supendi jadi jelema ge nyahoeun lain kiai meureun nya. Seri jelas lain kiai bajingan. Paratur pemerintahan sipilna militerna abri polisi bil khusus Bapak Camat Kecamatan Pasar Kemis anu masih eksis, Camat Haji Asep Sunarya. Sunarya anda wah tama dalang serta jajaranana anu kusibuk kuring dimulyakeun. Kumna bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, bil khusus pisan Kiai Haji Wahyudin serta jajaran panitia pembangunan Masjid Al-Barakah anu kusim kuring dimulyakeun. Nu mudah-mudahan urang kumpulna di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala.
kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah wengi ieu urang dikersakeun ku Gusti Allah kempal di dieu dina suasana anu kurang kondusif antara polisi jeung abri, rakyat jeung pemerintah, kiai jeung santri, karyawan jeung bosna kurang kondusif. Kasapeker-sapeker milu teu kondusif. Kula di mana, sora di mana. Kiai Badussalam tadi ngaji atuh nyana-nyana sapeker-sapeker. Wayah teu bagus bae. Settinganana ieu luhur teuing. Ieu teh luhur teuing. Jadi sora teu ngumpul. Jadi kajian teuing kumaha ge ngaji teh kan perlu sora nu bagus. Sora teh hartina supaya kadengengna. Ieu panggung luhur teuing. Nu nyetel sapekerna meureun kurang rokok. Aju. Ieu sora teu pugu sora. Kula ge gadegeun dari protokol teu pugu sorana maksudna. Ieu teu ngumpul. Jadi misah-misah. Tah. Meureunana nyawa Haji Udin meureun ieu. Nusok masang listrik PLN kawin deui teh nyaho. Jadi miru error. Jadi urusan. Tah ieu. Ieu teu pugu kieu tah. Sora teu pugu karana ai bangsa Haji Pendi Rusdi mah nya teu nyaho kahitut bau. Asal aya soraan bae. Kita tadi ke kiri ini akan suara ngumpul mana ya tak datang ke kuat hese tapi meureun geus aya ti Lauhil Mahfuz nyeting tinggal nyeting tapi ai diberena sakieu bae tah ieu urang sanajan make lipstik Kodak dikerahkeun ai angel maka menang jodoh tuh angel bae. Aya nu tilok mandi-mandi acan tapi aju ner bae. Aya geus aya ti Lauhil Mahfuz eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Simkuring ka dieu henteu maksud rek nanaon. Ngaji ja urang di rumah atuh geus sering komo nongton. Atuh geus sering jasad. Main koprok di dieu aya bandarna. Ngadu kotok di dieu bandarna atuh geus lah pokona sagala aya we di dieu mah kiai atuh aya lengkap. Jadi kula mah ka dieu teu rek ngaji teu rek naon rek neuleun nu geulis kitu. Jadi ka dieu teh hayang nempo aya eueuh nu geulis sakitu doang. Aya. Kadang-kadang neangan di Bandung teu manggih ai jelek aya di Pabuaran. Cak Rusdi makan pamajikanna teh panggeulis da urang Pabuaran. Geulis makan relatif.
cak kula gelis cak epul teu cak pacamat gelis cak kula henteu gelis bae hese kumaha nu bogohna bae mantak laku kabeh laku kabeh isra sampai keur beuki kieu bae cak kula mah teu padatnya teh kurang mah coba atuh dikutak-atik kumaha padat teh sekolah mah jadi teu geura ngomong teh mantak di kieu ngomong ieu maksudna supaya ngeunah henteu darder coba kumaha supaya ngeunaheun gara-gara kumaha sih bisa koski jadi ka dieu teh rek nempo nu geulis sugan aya di bugol nyelap nu geulis barang di deuleu di jembatan keneh tadi beus camrok aya nu geulis di pengkolan keneh geus manggih nu geulis malah kula nanya teh si jelema teh kuntilanak ternyata aya loba orang di dieu nu geulis teu kudu neangan ka Bogor, Cianjur, Karawang, Bandung teu kudu. Di dieu ge loba horeng nu geulis. Masyaallah. Tapi ari neangan nu geulis sakadar geulis beungeut mah ambalaya. Loba. Ngan lamun urang masinikeun geulis beungeut, kasep banget ingat pae nu geulis dikubur saminggu kaluar nanah nu kasep kitu keneh nu kamari ieu pipina jadi kebanggaan diusapan make wedakna ge zamanna geus lewat LDL zamanna naon untuk wari wah banyak mun ieu mah wah geus dah cap kupu-kupu lah saminggu 2 minggu nanahan beak bilatungan selesai nu kamari ngudag-udag nu geulis bayangkeun di jero kuburan setelah seminggu setelah 20 poe geus teu ngarupa deui nu kuari ngudag-udag nu kasep paeh saminggu 2 minggu di jero kuburan bararitu selesai. Tapi nu diteangan ku kula mah lain nu geulis beungeut, geulis hate. Na ieu nu mantep bata. Kajen teuing beungeutna geulis, tapi hatena geulis, bawa ka Cilongo. Bawa ka Cilongo. Mantep sawan geus. Tapi lamun aya lu goreng hate, beungeutna jore. Jang epul. Jang epul. Nah iya nu geulis hate lantaran lamun nu geulis hate mah ngeunaheun dibawa ku kumaha ge lamun awewe kebeneran geulis hatena ya Allah salakina bahagia sebab lamun awewe geulis hatena hiji bakal nawaran ngandung ngeunaheun kan ka salaki kenahan kasalaki Masya Allah kak mumpung ora keneh tanaga aya jaimah boga usaha keur maju mobil ge atuh aya lah atuh maningan kawin deui be kak Masya Allah asana jajantung tiis tapi lamun kasep deui hate salakina neng
sanajan neng ditahan bege kakak mah moal mah nyandu geus cukup jang neng bae nu penting mah neng setia kan mantep no jadi lamun nu geulis jeung nu kasep hate aman dunia moal aya demo malaya ieu makan salaki demo ka pamajikan jarang tapi nu loba mah pamajikan demo ka salaki eta nu loba mah ngademo naon eta nah urang neangan nu geulis hate ketika urang manggih jelema geulis hatena ketika urang ningali kasep hatena bakal nikmat hirup di mana bae posisi kumaha bae ketika jana jadi polisi geulis hatena kasep hatena jadi polisina tilok satangkep-tangkepna polisi tilok sapriwit-priwitna polisi kuari kan teu beres main tangkep-tangkep aja bungkukula dicarita ke dunia polisi muringkak bulu lain luluhur nu handap kayak milu muringkak ya polisi lamun urang manggihan jelema kasep hatena jadi abri misalna mantep nyana sebagai kalang badan negara nyana sebagai pelindung umat nyana sebagai pelindung rakyat bangsa jeung negara apapun yang terjadi mun geulis hatena mantep lamun jelema geulis hatena jadi pedagang moal daek nyokot duit bank moal daek ngoplos karung rapi dagang ieu mah karung bolong dijualan ieu kumaha tuh itu bolong kumaha ngasupkeun anak lamun geulis hate mantep jadi petani geulis hatena beres tanina jadi kiai ge hese jasa anu geulis hatena ieu kiai ge bajingan kiai sakali deui kiai ge hese nah ieu urang kumaha carana supaya urang baheula ulah ka batur supaya urang boga hate nu geulis lantaran lain kiwari bae kan hirup teh sanggeusna urang diciptakeun di alam arwah turun hiji-hiji kuari ka alam dunia isuk pageto urang aya di alam barzakh jaga setelah kiamat aya yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar yauman tataqallabu poean anu bulak-balik gujlang genjlong kaluhur ka handap ka sisi ka gigir endap-endapan hate jeung panon teh wah lain lalagaan tataqallabu fihil qulubu wal absar hate endap-endapan mata endap-endapan lantaran leuleuh jelema ngabring ka sorga leuleuh jelema ngabring ka neraka urang bakal dikamanakeun apakah sorga apakah neraka sakadar kuari hirup di alam dunia henteu kokomoan jadi polisi kokomoan jadi polisina apapun yang terjadi jadi abri kokomoan jadi abrina jadi pedagang kokomoan jadi pedagangna jadi kiai ge kokomoan jadi kiaina beulekeun di akhirat sakadar di dunia naon hartina paling ge meuli mobil imah kawin deui ka Karawang sakitu paling nu di pikiran ge aya yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar ieu nu mantak para ulama peuting hudang
Hajuki aju nangke nagep naon bae. Nah iya lamun cacak-cacak eueuh yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ieu atuh tenang hirup jabatan aya di aing kakayaan aya di aing kumaha aing urang jadi nu sugih urang jadi nu gagah nikmat tapi horenganan bakal dituntut sabaraha taun sia jadi kapolres sabaraha taun sia jadi kapolsek sabaraha taun sia jadi kapolda sabaraha taun sia jadi kapolri sabaraha taun sia jadi kapol kalapa bakal ditanya raga kapol kalapa emang mau ditanya sama haruk kumaha sok emrengkeun balok sia di dunia tembakan jelema isuk pageto di akhirat bakal ditanya sabaraha jelema nu tembak ku sia. Masya Allah sabaraha taun sia jadi abri iraha sia jadi kopral iraha sia jadi mayor iraha sia jadi naon di kaluhurna nu aing teu nyaho jenderal majen ngan nyaho ngaran doang ulah mah ka Haji Pendi ge heran heran teh kieu maksudna aya jenderal liwat nanyakeun tempat kieu ka Haji Pendi Haji tempat kencing gimana no sono no eueuh sopan eueuh padahal eta ka Cilongok jenderal eueuh sopan sono no geus beres bae itu teh liwat atuh teu dihormat pujana kukula ditanya Haji anu tadi nu liwat saha dah abri naon leh bari ngokoprak eta jenderal emang jenderal atuh sagede Haji Pendi bae teh jauh ka jenderal atuh komo sia mau budak datang ka pae moal nyahoan lamun sada teh lamun nyaho jenderal mah atuh ai kieu atuh nu mantek ke SDM teh taekeun saeutik atuh teh nyaho nya mana teh budak tapi maning teu nyaho sekolah mah maning teu nyaho sebab lawan ngahormatkan nu kitu lamun ngahormat ka jabatan ana neraka ngahormat kieu ngahormatkan dunyana jahanam maning cara Haji Pendi bidug-bidug ge ya aing mah sawadang maeng moal aing mah pokona moal ngahormat ka sasage ka kiai elos emang teu ngahormat penting nya kiai ge teu dihormat ku cenah hiji nu dihormat ku nya pamajikanna doang eta doang lantaran lamun teu dihormat atuh nonggeng. Nah iyalah nu dipake kainget ke yauman tataqallabu fihil qulub wal absar ai kitu bakal kumaha ketika di poe eta urang dipanggil Haji Pendi maju tak aya nu ditungtun hal ta'rifuhan ini naon teh sia saya naudzubillah cek Haji Pendi teu ulama teu nyaho sama sakali ulah teu nyaho sia tah ieu pagawean sia waktu di dunia goblok ih panjore amat tore amat maling aya di sia zinah aya di sia mabok aya di sia ngitung karung teu bener aya di sia tah ieu ya Allah horeng amalnya lain Haji Pendi ieu lain atuh ieu mah leuwih parah ti eta aduh Gusti Allah aku ingat eta lah nu pake kasieun teh ya Allah ya Rabb ketika dipanggil deui camat asap blok tungtun deui hal tarifal nyaon teh dia kaya auzubillah min zalik henteu kuring mah teu wau goblok sia tah pagawean sia tak tanda tangan teu beres
nipu rakyat pegawaian tah amal-amal sia. Hah? Mana atasan sia? Bawa ke dia. Mana atasan sia? Insyaallah. Sieun urang yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Eta ona memang pegawaian itu beres. Kiai itu beres. Kiai Epol. Aduh. Kiai Epol kiai bae katanya. Gusti Allah aku. Tungtun. Dituntun amal, Masya Allah kari. Dibuktikan. Urang pan sok nyarita, sok ngadanya caritaan Kangjeng Nabi. Cek Kangjeng Nabi jaga di akhirat. Urang teh kapanangtung dituntun ku malaikat. Aya ini pongko. Buukna ngarundai ka handap. Henteu terurai. Matana molotot cileha. Di dieu cule keluar. Lehonya harare jebol deh. Ngacai. Susuna lambeng. Masya Allah. Masya Allah. Bahasana di itu na syampoa. Torotol kulit na core kabida-bida. Cek malaikat ayuhan nas hal ta'rifuna nyarahon teh anjeun ka ieu wau teu wabeh nyebut naudzubillah min dzalik hartina teu wau iraha kula wau kan ini modal kitu jadi bugal makadeu garelis di pabuaran mah komo nu geulis teh cangkengan di pabuaran mah tah kabeh ge wow cek malaikat mun hayal nyaho hadhihi dunya ieu adalah dunia nu maneh di dunia baheula budak-budak dunia ieu buktina datang ke poho salat poho puasa poho zakat segala rupa budak-budak ieu buktina ini maneh ribut ngaributkeun nini maneh teh salat ngaributkeun nini maneh nembak jelema ngaributkeun nini ngabom negara ngaributkeun nini teh dunia. Masya Allah engke bade dibuktikan lamun kuari dunia dibuktikan nini modal kos kitu sahanu hayang atuh sahanu hayang kuari mah dipoles nini makan lipstick sedong. Masya Allah ieu nage make bola-bola mimiti putih haju koneng haju berem haju hideung perciis kos tadi tinjuan ku Muhammad Ali nini dibukti-buktikeun geuninganan ku Gusti Allah. Ketika orang dipanggil dituntun amal plek hal ta'rifu wau henteu anjeun naudzubillah sami abdi ge henteu wau ieu teh salat maneh ieu teh puasa maneh ieu teh zakat anjeun ngaji anjeun ieu teh pembangunan masjid anjeun. Masya Allah iya amal pan ieu eueuh celian atuh bagus geulis ngan eueuh celian mere semena ngan sasak eueuh celian kurang celi tah ieu sih ada amal salat bakal diwujudkeun bagus henteu salatna mun bagus kasep mun goreng salatna goreng kitu keneh puasa mun puasa urang bagus diwujudkeun kasep lamun teu bagus bakal goreng zakat haji dan lain sebagainya kitu keneh amal-amal urang. Ingat yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Masya Allah karim.